Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Yesus jeung murid-muridna geus narepi ka peuntaseun Talaga Galilea beulah ditu di wewengkon Gerasa. Barang anjeunna lungsur tina parahu, papanggih jeung hiji jelema anu datangna ti pakuburan di dinya. Eta jelema diraksuk ku roh-roh jahat, cicingna di kuburan-kuburan. Eta jelema geus teu bisa ditalian sanajan ku rante. Geus sababaraha kali suku jeung leungeunna ditalian. Tapi rantena dipegatkeun deui, beusi bangkol sukuna dibubuhkeun. Taya nu bisa nalukeun ku bedas-bedasna. Berang peuting ngaprak di kuburan-kuburan jeung di pasir-pasir. Ceceleuweungan bari nurihan maneh ku batu seukeut. Sanggeus nenjoeun ka Yesus ti rada anggang, tuluy lumpat nyampeurkeun, brek bae deku di payuneunana tuluy ngagorowok. Yesus Putra Allah nu Maha Agung, aya pikersaeun naon ka kuring? Demi Allah, kuring ulah disiksa. Nu matak sasambat kitu, sabab ku Yesus ditimbalan kieu. Roh jahat, kaluar maneh ti eta jalema. Ku Yesus dipariksa. Maneh saha ngaran? Jawabna, ngaran kuring Legiun, sabab kacida lobana. Manehna terus nunuhun supaya ku Yesus ulah diusir ti eta daerah. Teu jauh ti dinya aya babi sabubuhan keur nyaratuan di lamping pasir. Roh-roh jahat teh nunuhun ka Yesus, kuring idina nyusup ka itu babi-babi. Sanggeus diidinan, eta roh-roh jahat teh kalaluar tuluy nyarurup ka eta babi-babi. Babi-babina anu kabehna aya 2.000 tuluy laluncatan ka talaga tina hiji gawir, kabeh ti teuleum. Anu ngajaragana ting balecir ka kota jeung desa-desa sakurilingna, nyebarkeun beja. Tuluy jalma-jalma kalaluar rek narenjo eta kajadian. Barang daratang, jelema anu tas kasurupan teh aya keur diuk jeung geus make pakean. Ingetanana geus waras. Maranehna kacida saryeuneunnana ku Yesus. Anu nyaraksian sorangan nu kajadian ka eta jelema jeung ka babi-babi tea tuluy nyaritakeun deui ka nu sejen. Geus kitu urang dinya nunuhun ka Yesus supaya anjeunna buru-buru ngantunkeun daerah maranehna. Waktu Yesus naek deui kana parahu, jelema anu tas kasurupan teh hayangeun milu. Mugi abdi dicandak, carekna. Tapi ku anjeunna teu diidinan, saurna. Mending balik, caritakeun ka kulawarga pitulung pangeran anu geus mikaheman ka maneh. Manehna nurut, tuluy indit ngider ka sakuliah wilayah 10 kota. Nyaritakeun pitulung Yesus ka dirina. Urang dinya kacida hareraneunana. Yesus mulih deui ka peuntaseun eta talaga. Sasumpingna, jelema-jelema tuluy tumplek ka anjeunna di sisi talaga. Sabot kitu, datang pangurus imah ibadah di dinya, ngaranna Yairus, terus sujud ka Yesus, tuluy ngalengis ka anjeunna pokna. Pun anak awewe udur, mugi ku bapa ditumpangan panangan, tangtos cager sareng tiasa hirup teras. Yesus angkat tidinya jeung manehna. Sapanjang jalan, jelema-jelema anu marilu laleumpangna mani padeukeut-deukeut jeung anjeunna. Aya hiji awewe boga kasakit haid, ngagetih terus geus 12 taun teu cager-cager. Tabib-tabib taya nu sanggup. Duitna geus beak dipake tatamba, tapi kasakitna teu cager-cager, malah tambah parna. Sanggeus meunang beja hal Yesus, manehna tuluy milu seselendep jeung nu rea kapungkeureun anjeunna. Ceuk pikiranana,
Asal bisa nyabak jubahna bae tangtu aing cager. Tuluy manehna nyabak kana jubah Yesus. Harita keneh ngagetihna tuluy eureun. Sarta karasaeun ku manehna yen panyakitna anu sakitu nyusahkeunana teh cager. Bareng jeung eta, ku Yesus karaoseun aya tanaga anu mencar ti salirana. Anjeunna luak liuk sarta mariksa. Saha anu nyabak ka kami? Ceuk murid-murid, naha nganggo mariksakeun anu nyabak. Pan kauninga jalmi sakieu nyedekna ka Bapa. Tapi anjeunna terus bae luak liuk milarian anu nyabakna. Ari awewe teh sanggeus nyaho anu kajadian ka dirina, nyamperkeun terus sujud ka anjeunna bari ngadegdeg sieuneun, sarta unjukan sabalakana. Saur Yesus, "Anaking, kusabab Nyai percaya, Nyai jadi cager. Heug, sing salamet. Panyakit anu nyusahkeun ka Nyai geus cager pisan." Sabot Yesus sasauran kitu, aya jurungan ti imah Yairus ngabejaan ka manehna. Tuang putra teh parantos teu aya, teu kedah ngarerepot deui ka paguru. Yesus teu malire kana ucapan maranehna, sarta ngalahir ka Yairus saurna. Ulah jadi pikir, percaya bae. Jalma rea ku anjeunna dilarang terus marilu salian ti Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Sanggeus narepi ka imah Yairus, Yesus ningali kaayaan kacida ributna, sarta ngadangu aya anu ceurik jejeritan jeung anu midangdam. Yesus lebet tuluy ngalahir. Kunaon raribut? Kunaon careurik? Budak teh lain maot, keur sare. Jalma-jalma anggur nyeungseurikeun ka anjeunna. Tapi ku anjeunna dipiwarang kalaluar kabeh. Anjeunna lebet ka kamar nyandak indung bapana eta budak jeung murid anu tiluan. Budak teh leungeunna dicepeng tuluy dilahiran. Talita kumi, hartina, Nyai, kami nitah hudang. Budak teh ngulisik cengkat terus turun delempangan. Umurna geus 12 taun. Jelema-jelema mani barengong. Tapi Yesus ngalarang keras maranehna nyaritakeun eta kajadian kanu sejen. Budak teh bere dahar, saurna. Sakitu dawuhan Gusti Allah.